Wa inibtulita tah lamun dicoba anjeun di balayan. Wa inibtulita tah lamun dicoba anjeun. Ieu teh masih kene ngabahas bab pertobatan. Moal ngabahas lintuh ya ngabahas tobat. Digoplatin dicoba na anjeun digoplatin ku gapleh malaweung poho atulah gitu atawa gapleh teh ieu kajongjonan teuing hirupna jika nu moal ieu jika nu moal maot ausuh batin atawa mun urang mah nya disobatan ku batur, disobatan ku batur pi majlisin dina hiji tempat patadarokanna tah kudu nyusulan saestuna anjeun tah kudu nyusulan saestuna anjeun muharwilan barianan anu buru-buru bari anu gagancangan tong diengke-engke yakni ngamaksud musonnib mata musonnib nadim mungana dongkeun ida kanat di mana-mana kabuktian naon atau batu tobat miftahat taati eta jadi kunci na pirang-pirang taat. Jadi ibadah naon rupa mun hayang kapanggih hayang karasa kudu bisa nyekel kuncina kudu boga kunci naon kuncina teh tobat di mana-mana urang tobatna encan wae da kasieun teh ake balik dibalik deui maka nepi ka irah ge moal kapanggih ngeunahna salat moal kapanggih ngeunahna puasa ngeunahna wiridan eta da can beunang kuncina da urang mah tobatna karek sakedar dina tungtung letah hungkul can tobat nyaan can tobat bener aya tobat bener mah pan aya rukun aya 4 rukunna ditambahan sebagian ulama mah 5 hiji naon nadam kaduhung hanjakal masa lalu teh ku urang teh dikaduhungan diceungceurikan tapak tina kaduhung pasti ceurik nu kadua al iqla'u langsung harita keneh dieureunnan ieu mah ku kaduhung tapi ngalekuy terus ngeureuyeuh gitu kudu eureun ai kaduhung mah nu katilu naon tah nu katilu teh urang kudu janji moal balik deui kudu janji moal balik deui kaduhung tapi ditempuan kene masih kene nempuan foto profilna waduh kaduhung waduh nu kaopat cenah nu kaopat kudu naon tah lamun hubunganna jeung pangeran ya ciri tobat ya hek aya kaitan jeung hak Gusti Allah jika baheula ninggalkeun salat tara salat maka syarat tobat teh kudu ngodoan baheula mah euy rumasa tara puasa ayeuna we pas daek ngariung unggal peuting jadi enak menjadi getol puasa unggal poe
eta tobat pokokna mah geus nu baheula tah nu baheula. Nah, lamun urang tobat nanyaan maka kodoan nu baheula-baheula. Lamun ieu tobatna hubungan jeung papada manusa, tah kudu kumaha atuh? Bisi pernah ngarampas barang batur, bisi pernah nyabak lain cabakeunana, kudu dipulangkeun deui. Kudu dicabak deui. Tobat yang baheula mah pagawe nukeurkeun sendal gitu. Layahna kudu dibalikeun deui. Mun barangna aya keneh, mun eueuh wajib diganti. Eta ciri tobat. Jadi lain sekadar wa atubu ilaih gitu. Kudu dipulangkeun. Kunci taat cenah wa asasal khairati jeung eta pondasina pirang-pirang kahadean. Sagala rupa kahadean rek parduna rek sunnahna diibaratkeun jiga bangunan anu nempel dina pondasi. Ketika pondasina oyag maka runtuh kabeh. Naon eta pondasina kahadean teh? Tobat. Tobat teh nya kan eta mah pertama eta mimiti tobat. Wakana jeung kabuktian. Wakana bari kabuktian. Ieu masih kene ngalamun can aya jawaban. Nalika tobat jadi kunci na taat, jadi pondasina sagala rupa kahadean. Wakana bari kabuktian alaika eta tetep misti ka anjeun. Alaika eta tetep misti ka anjeun. Bari anjeun teh boga kawajiban naon muhasabatu nafsika. Naon muhasabatu nafsika? Introspeksi. Naon teh bahasa urang? Naliti ngoreksi diri anjeun. Ngoreksi nalukti diri anjeun al muhasabata kalawan ngoreksi atamata nu sampurna. Bener-bener dikoeran teu cukup kieu Gusti abi tobat hampura dosa abdi. Ayo kitu hukul sakitu. Teu beda jiga urang ka jelema engke lebaran sok sasalaman. Tas hari raya teh. Wa yusanu al musafahatu idza kanat cenah. Di mana-mana anu musafahana teh naon sajinis. Ae ada karu ma adakar wal mar'ah mal mar'ah awil mal mahrom. Lalaki jeung lalaki, awe jeung awewe atawa beda jenis oge jeung mahramna. Sunat musafahah diantarana teh menta hampura, tapi menta hampura di dinya teh nu ngaran hubungan jeung teh cukup sakadar urang hampuranya sing diseepkeun. Banyak pergi seep-seep nah. Silih seepkeun teu bejakeun. Nu harita duitna leungit kurang. Atawa ududna beak saparo leungit neneangan manehna. Padahal kurang, bejakeun. Wayana mun ciri menta hampura nanyaan tobatna bener tong era-era. Daripada engke di jero kubur disiksa gara-gara pernah ngarit jukut batur. Dilarang diarit bisi wayahna kudu datang aja oke. Pa ini tulita tadi jawabanana nalika tobat teh jadi kuncina taat sementara anjeun wajib muhasabah diri anjeun anu sampurna. Pa ini tulita tah lamun dicoba anjeun ternyata orang ngajaga tobat teh ku cara terus-terusan orang teh muhasabah da tobat teh cukup sakali mimiti unggul. Aya sebagian ulama nalika orang setiap ingat kana tobatna wajib ngaweteuhkeun di tobatna cenah tajdidu taubat ngan ngaweteuhkeun tobat teh aya ulama teh anu hukumna ngawajibkeun, aya ulama teh nu hukumna ngamustahabkeun sunat cenah. Wajiban teu ngan sunat. Urang teh baheula pernah tobat dinyaankeun hiji waktu geus tobat geus bersih inget deui kana dosa eta urang teh kudu naon astagfirullahaladzim tobat deui cenah kitu.
ngan tobatna teh nu kadua katilu jeung saterusna aya nu ngawajibkeun aya nu nyunatkeun hukumna teh ngan intina mah dianjurkeun urang nobatan deui nalika urang inget urang teh geus tobat moal ka dinya Gusti moal ka kulon diinget deui da amprok di pasar kulon tobat deui gitu da harita mah nuju hilap gitu. Lamun anjeun dicoba bigo platin ku gaple ku poho manaan anu nyegah ieu goplah ka anjeun manaat anu nyegah ieu goplah ka anjeun mindalika nyegah mindalika tina itu muhasabah. Jadi kumalaweung teh kupoho teh tobat baheula nu geus-geus oge urang teh boro-boro hayang naluptikanan ora rasaan teh asa geus lah pokona geus teu diinget-inget deui pokona mah rasaan teh geus yakin ieu tobat urang ceuk ulama tobatna urang di mana-mana cocok jeung aturan syara urusan ditarimana qoloh lain qot'i cenah tapi doni naon doni teh sangkaan aya kieu tobat teh aya taubatul kafir tobatna jalma kafir kumaha tobat jalma kafir ngucapkeun 2 kalimat syahadat asup Islam aya tobatna jalma muslim anu nyieun doraka tobatna jalma kafir kumaha nalika manehna asup Islam eta mah ditarimana qot'i pasti qot'i teh pasti ditarimana asal daek manehna ngucapkeun 2 kalimat syahadat maka dosa-dosa sapanjang manehna kakupuranana dihampura. Tapi lamun tobat urang mata ulah pede deui geus tobat teh aing udah geus tobat lah aing lalu asrek nyendor ka dieu ai urang mah cenah ditarimana qabulna tobat urang ti muslim ya eta mah doniun sangkaan lain barang pasti kusabab lain barang pasti ditarimana bisi urang teh buah-buah kumaha supaya urang terus matak diwajibkeun muhasabah terus ngoreksi deui ditaluktik deui dipikiran deui deui sabab nu ti heula ge can tantu ditarima coba lamun urang yakin geus pasti mah lalu asa cik haji awang teh kalem ya tobat geus bisi kitu matak doniun kusabab sangkaan wakana aleno keur urang boga masih kene boga naon boga pagawean urang teh kakuduan nyata muhasabah atawa au bisuhbati jamaatin diuji na anjeun nalika geus tobat diuji kunaon bisuhbati jamaatin ku disobatan ku jalma loba bisuhbati jamaatin atawa ku disobatan jalma-jalma riungan gitu pi majlisin di hiji tempat dari muhasabah kudu lagi da sorangan atuh muhasabah mah sorangan di pikiran bari nyak celak deh nyak celak eta pi majlisin di hiji tempat yamnauna anu nyegah ieu jamaah yamnauna anu nyegah ieu jamaah ka anjeun riungan urang ngahalang-halang urang minhu tina itu dalik teh eusina muhasabah teh hese hayang muhasabah teh aing ngariung wae mah komo ngobrol ka mana petak peletuk ka itu kan poho deui tungtungna teh una ge aya tong loba aya ceuk eta mah ceuk ulama cenah di akhir zaman mah eueuh deui tong loba ting kaluar ti ieu mah kecuali mun butuh-butuh teuing hayang salamet mah kitu mun butuh-butuh teuing kakara kaluar ai kira teu butuh mah tong dikaluarkeun matak daripada cenah puasa kuda gede keluar ka itu ka dieu meuning keneh hees tas salat subuh duk sare udang lohor salat heula sare deui kasar udang deui salat sare deui ka magrib sakeun deung puasa teh tama aman cenah puasana
dibandingkeun jeung dibentakeun teu pararuguh aya dibandingkeun jeung maca Quran mah nya teu atuh jelas jeung tadarus mah mana minhu payajibu tah wajib ieu mah jawab tina pa ini tulita jawab tina idakana payajibu tah wajib ketika anjeun dicoba sok poho sok malaweung atawa sok ruang riung anu mana ku ruang riung eta hese hayang nalukti kasalahan diri teh maka wajib alaika ka anjeun hina idin dina nalika itu ubtulita bigoplah jeung saterusna hina idin dina nalika itu ubtulita dicoba naon anu wajib teh naon anta tadaroka yen nyusulan anjeun naon anta tadaroka yen nyusulan anjeun taksiroka kana kalalaworaan anjeun kana lalaworana anjeun gagabahna anjeun lalaworana anjeun bimaku perkara dukiro anu dicaritakeun ieu perkara naon lalawora teh tadi teh goplah jeung ruang riung ruang riung teh dinten teh kurang halus kurang ai lain ruang riung hiji berjamaah nu kaduana tempat ngaji mah nu katiluna rek ngadon yasinan sholawatan salian teh melep jiga kuya batok asup deui saperluna we saperluna kayak butuh bijil deui geus hasil asup deui ayo keluar ka jero di mana nyusulanana pi majlisin dina tempat ahoro anu sejen keur naon eta cicing dina tempat sejen sorangan urang muhasabah urang geus tobat ya urang teh ada anger ruang riung mah jeung batur masih keneh ngeureui ai ruang riung rata-rata nu diobrolkeun lain barang penting kaumana sobat-sobat karakah bukil lieur panas nempo batur buru-buru urang teh neangan tempat sejen keur ngodoan urang ruang riung eta buru tungkul urang teh inget deui kana dosa matak cenah usahakeun sapoe sapeuting teh kudu boga waktu urang teh waktu keur sorangan mikiran doraka sapanjang poe eta jeung nu baheula-baheula 24 jam teh rek jam 2 peuting rek iraha we pokona mah kudu aya waktu eta teh naon tadaruk nyusulan kalalawaraan anjeun ruang riung nu teu pararuguh ayeuna ku urang difokuskeun dina waktu eta bisur atin kalawan buru-buru bisur atin kalawan buru-buru kodoan di tempat sejen wa minha jeung eta tetep langsung majlong kadinya jeung eta tetep tina wasoya wasiat para aulia anu salapan teh al qanaatu ari qanaat di antara wasiat para ulama para aulia lamun urang hayang menempuh jalan kawalian pasti menempuh jalan ieu heula nu nomor hiji tobat sabada tobat kakarak luncat naik kana derajat ieu ya bisi ya urang hayang nurutan ayo nosok di jarahan di mana-mana wali anu tah wali teh perjalanan teh kieu heula gitu ieu teh pengalaman ieu pengalaman spiritual anjeunna dididik ku guruna jalurna kieu heula ae wa minal wasoya tegas nama jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang wasiat tegas nama eta tetep tina sawareh pirang-pirang wasiat atis anu salapan dimulai nomor hiji nepi ka puncakna salapan al qanaatu ari qanaat geus tobat naik kana qanaat naon ari qanaah teh wahia jeung ari qanaah ar-ridho bil yasir minal ato ar-ridho eta ridho eta narimakeun bil yasiri kana perkara nu saeutik kana barang saeutik minal atoi tina berean tina paparin Allah gitu kudu ridho di mana-mana dibere barang saeutik ridho karena barang saeutik ti Gusti Allah
matak disebut lagi gimana naon cek Syekh Jainuddin teh mah perjalanan wali mulaina kudu naon najan urang dina posisi loba kudu dibikeun ka batur supaya keur ngaleungitkeun resep kana banda pek teh urang teh tuluy ya urang teh naon ngadalil dan penting dunia mah keun bae dina leungeun asal ulah asup kana hate we eta teh ciri teh koret keneh da anger ai perjalanan wali mah kieu heula mimitina engke nu kitu mah bertahap nalika kumanehna geus dileungitkeun sifat resep sehingga boga ge teu ngaruh teu asup kana hate moal naon kalau dibeungharkeun da geus teu asup matak mimitina mah anger kitu heula kudu qanaat heula ridho kana perkara nu saeutik minal atau tina berean tina pamere Allah tina rezeki ari itu qanaah ma'khudatun eta anu dicokot min qaulihim tina dauhan ulama qani'a nya eta lapan qani'a bil kasri kumake kasroh nun qani'a sabab aya qani'a aya qana'a bil kasri kunu'an lain kunitu ieu kunu'an wa qana'atan ieu teh mun urang mah naon tasrifanana qani'a yaqna'u kunu'an wa qana'atan ida rodia teges nama ridho hartina qana'at teh ridho ya bisa panggih jeung kaos ieu aya qani'a terus baheula teh aya ida kaleukeun teh tah anu kieu teh ida tafsiriyah ngajelaskeun lapat anu ditukang maknana sarua jeung ieu jadi makna qani'ah teh sarua jeung makna jeung rodia bil yasir gitu ida rodia tegas nama makna ridho bil yasiri kana perkara nu saeutik lain ngalap cukup kuno aya lain ridho kuno aya geus kunaon nu geus aya na loba mah anu geus beunghar mah ridho kuno aya lain alik tipa bil yasir atau arido bil yasir eta qanaat ngaran jadi lamun dina dahar cukup nu saeutik we bisi dina posisi sagala aya sawareh bikeunan ka batur tetapi urang nama nyepat saeutik dari na kantong geus minum eta qanaat moal neundeun keur pingkeun sieun eueuh kalem ieu mah aya sesa bikeun ka batur aya sesa bikeun ka batur wa amma qana'a jeung anapun ari lapan qana'a bil fathi ku patah nun qana'a pamakna tah eta ari maknana qana'a saala eta barang penta mentana menta ka jelema ieu mah qana'a menta ka jelema lain menta ka Allah menta ka jelema menta engke aya we naon qana'a teh jeung toma eta teh sama anak teh walida ke jeung karena ieu madkur jeung karena ieu naon tah qani'a eta tah qani'a bil kasri kunuan idarodia jeung saterusna ari qani'a mah hartina ridho ari qana'a mah hartina menta qala ngadauh sahabaduhum sawareh ulama al abdu hurrun in qani wal hurru abdun in qana al abdu ari hamba ari bujang ari abid baheula ari abid hurun eta anu merdeka hamba sahaya tapi sanajan manehna hamba sahaya manehna jelema merdeka in qani'a lamun qanaat itu abdun lamun qanaat itu abdun sanajan manehna hamba sahaya najan bujang aerodia tegas nama ridho itu abdun naon teh al abdu hurun in qana'a pahuwa tah ari itu kala-kala mana itu aerodia pahuwa tah ari itu qani'a eta tah
bil kasri eta tetep ku kasroh nun. Sabalikna wal hurru jeung ari jalma merdeka jika urang ayeuna sabab baheula ku Raja Saudi geus dimerdekakeun pan abid salam dunia zaman baheula teh. Baheula masih kene aya nu ngaran abid teh bisa diperjualbelikeun. Lain bujang ayeuna golongan TKW TKI dijual lain. Da ari abid mah mun awe bisa dilekuy. Bisa kitu kudu nunganana. Berang beuting. Zaman baheula mah wal huru jeung ari jalma mereka abdun eta abid. Jalma merdeka ge sarua disebutna abid cenah. In qonaa lamun sok punta penta ieu hurun. In qonaa lamun punta penta ieu hurun aesa ala tegas nama barang penta itu hurun nuduhkeun pangna barang penta ge teu narima kana kaayaan dirina. Tak hayang lebih ti kitu. Ari tadi mah wios kieu alhamdulillah. Alhamdulillah we eta mah eueuh nu kaluar tina leta iwal ti alhamdulillah. Teu pernah ngeluh gitu. Ari nu qoni'a mah anu qanaat mah beda jeung anu qana'a. Eta mah ngeluh wae. Tong boro-boro naon ibaratna dibere sagala eueuh, sagala aya oge tetep nempo nu dibatur larasaan asa kurang teh asa eueuh we asa kurang we. Atak moal aya kasenangan hirup cenah. Nu kitu mah pahuwa tah ari itu qanaah bil fathi eta tetep kumake patah nun dipatahkeun nun ayeuna mah wa minal makna yaini jeung eta tetep tina dua makna qaulus syair ari dauhan syair. Naon iya mana itu teh al abdu hurrun in qani wal hurru abdun in tona ieu mah kuto pakna wala tatni pama say ayasinu siwat toma. Al abdu ari abid hurun eta anu merdeka in qoni'a lamun ridho ieu abid nah urang oge abid ieu teh ya mun hayang jadi orang merdeka kudu ridho. Jadi mun bahasa ridho urang mah beungar lah gitu. Miskin tapi beungar. Naon sababna? Sabab narimakeun kana sagala rupa nu aya. Sehingga hirupna tenang. Sabalikna beunghar tapi miskin, balangsak. Sabab nu aya dianggap eueuh, dianggap kurang. Wal hurru jeung ari naon? Nu merdeka? Ari jalma merdeka. Naon teh abdun eta abid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.